Hayu regepkeun podcast grup 5. Jalan-jalan ka Tegalega, meuli sayur jeung buah markisa. Jadi jelema tong sok balaga, mending geura dangukeun episode kadua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Dini ti kelas 12 IPS 2. Di dieu abdi bakal ngalanjutkeun podcast episode kadua. Tah, upami judul mah tos dipasihan terang lah nya sate acana. Duh, dugi kahilapnya nyerapa anjeun sadaya. Kumaha, daramang. Mugia cing dipaparin kasehatannya sadayana. Komo deui di musim corona kieu, kudu pisan ngajaga imun urang teh. Tah ayeuna mah hayu urang sasarengan dangukeun podcast episode kadua ieu. Dangukeun ku hidupnya. Kacaritakeun di kayangan aya sapasang dewa jeung dewi anu nyieun kasalahan. Tuluy Sang Hyang Tunggal ngahukuman ka eta dewa dewi ku cara diturunkeun ka alam dunya kalawan wujud sato. Dewa dikutuk jadi anjing anu dingaranan si Tumang. Sedengkeun Dewi jadi begu atawa celeng. Ngaranna Celeng Wayunghyang atawa Wayunghyang. Eta dewa dewi teh tapa bari menta ka Sang Hyang Tunggal supaya dibalikeun deui kana wujud asalna. Kakocapkeun aya hiji raja anu jenenganna Sungging Perbangkara keur moro di leuweung. Eta raja teh kahampangan, tuluy diwadahan dina daun caring. Ceuk sawarehna aya oge nu nyebutkeun diwadahan kana batok. Cai kiih raja teh diinum ku Wayunghyang. Alatan nginum cikiih raja teh aneh bin ajaib. Wayunghyang tuluy ngalahirkeun orok awewe geulis pisan. Eta orok teh kapanggih ku raja, tuluy dibawa ka karaton jeung dibere ngaran Dayang Sumbi. Dayang Sumbi beuki gede kawalan manehna jadi awewe anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Para ratu mikayung-yung, maramenak mikaresep. Malah loba pisan raja jeung pangeran anu datang ngalamar teh. Ngan saurang ge eueuh nu ditarima ku Dayang Sumbi. Antukna para raja teh parasea jeung baturna. Dayang Sumbi menta disingkurkeun ka hiji pasir. Manehna dibaturan ku anjing anu ngaranna si Tumang. Dina hiji mangsa Dayang Sumbi keur nenun, pek teh torompongna ragrag. Tapi manehna embung nyokot. Tuluy wae nyarita bari teu dipikirkeun heula. Jangjina sing saha nu mang nyokotkeun eta torompong, lamun lalaki rek dijieun salaki, lamun awewe rek dijieun dulur. Si Tumang nyokot eta torompong, tuluy dibikeun ka Dayang Sumbi. Daek teu daek Dayang Sumbi kudu nohonan jangjina. Manehna antukna ngawin si Tumang. Dina bulan purnama, si Tumang teh bisa robah jirim jadi wujud aslina, nyaeta dewa anu kasep ngalempereng koneng. Dayang Sumbi ngimpi sapatemon jeung dewa anu kasep. Tug padahal mah eta teh wujud asli si Tumang. Tah, jadi sakitu wae episode kadua anu didugikeun ku abdi teh. Kumaha? Ramekannya caritana? Pasti anjeun sadaya penasaran kan kumaha episode lanjutana? Pasti di episode lanjutana bakal leuwih rame pisan. Hayu urang dangukeun sasarengan lanjutan episodena.